Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsul hadi wasalasuna ari pelajaran anuka 30 hiji. Eta mubaya'atu Ali radhiyallahu anhu ngabeatna Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Hiji, dolla sasar sahal muslimuna muslimin ba'da qatlil khalifati dina sabada terbunuhna khalifah. Wa kalimatun jeung ari kakawasaan fil madinati di Madinah eta lisuwari tetep milikna pemberontak. Dua, walaisa jeung henteu aya amamahum ti sahareupeunana itu suwar pemberontak saha manjalma yasluhu anu pantes itu si eman dil khilafati kana dijadikeun khalifah illa Ali bin Abi Thalibin kajaba Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tilu, fadahabu tuluy indit itu si eman ilaihi nuju ka itu Sayyidina Ali ma'a ba'di sahabati serta sawarehna pirang-pirang sahabat liubayu karena rek ngabeat itu si eman hu ka itu Sayyidina Ali bil khilafati kana dijadikeun khalifah. Pamtana'a tuluy nolak itu Sayyidina Ali. Opat, walama Allahu jeung samang-samangsa ngabangetkeun itu si eman alaihi ka itu Sayyidina Ali ajabata nyumponan itu Sayyidina Ali tolabahum kana pamentana itu si eman. Wa huwa bari ari itu Sayyidina Ali eta ya'lamu uninga itu Sayyidina Ali annahu sanyana itu Sayyidina Ali yastaqbilu eta bakal narima itu Sayyidina Ali fitnatan kana fitnah la maroda anu moal bisa nolak eta tetep laha kana itu fitnah. 5, wa ba'da an tamati jeung dina sabada yen sampurna naon al bai'atu bai'at khutbah itu Sayyidina Ali finnasi kajalma-jalma. Fahamida maka muji itu Sayyidina Ali Allah ka Gusti Allah wa asna sareng ngalam itu Sayyidina Ali alaihi ka Gusti Allah. Sumakola tuluy ngucap itu Sayyidina Ali genep ayuhan nasu lapad ayuhan nasu he jalma-jalma innallaha kasanyana Gusti Allah angzala eta geus ngalungsurkeun Gusti Allah kitaban kana hiji kitab hadian anu nuduhkeun itu kitab yubayinu ngajelaskeun Gusti Allah fihi dina itu kitab al khairu kana kaalusan wasaro jeung kana kagorengan. Fahudhu maka kudu nyekel marane kabeh bil khairi kana kaalusan wada'u jeung kudu ninggalkeun marane kabeh asyarro kana kagorengan. Ittaku kudu sieun marane kabeh Allah ka Gusti Allah ibadallahi he hamba Allah fi biladihi di negarana Gusti Allah wa ibadihi jeung hambana Gusti Allah. Innakum saranyana aranjeun kabeh mas'uluna eta anu bakal ditanya marane kabeh hatta anil biqoi sehingga tina masalah kebon atawa taneuh wal bahaimi jeung sasatoan. Atiu kudu turut aranjeun kabeh Allah ka Gusti Allah wala ta'su jeung ulah maksiat maraneh kabeh hu ka Gusti Allah. Wa idza ra'aitum jeung di mana-mana nempo maraneh kabeh al khairu kana kaalusan fahudu maka pek nyokot maraneh kabeh bihi kalawan itu khair. Wa idza ra'aitum jeung di mana-mana nempo aranjeun kabeh asyarro kana kagorengan fada'u maka kudu ninggalkeun maraneh kabeh hu kana itu syarru. Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsul tsani wa salasuna ari pelajaran anuka 32 eta man saha huwa ari itu man eta Aliun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Hiji, huwa ari itu Sayyidina Ali eta Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. 2, wa huwa sareng ari itu Sayyidina Ali eta ibnu ammi Rasuli
putra pamegat pamanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 Wulida dilahirkeun itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu fi sanati saniyati dina taun ka fi sanati saniyati wa salasina dina taun ka-32 ba'da miladi rasuli dina sabada dilahirkeunana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 Walamma bu'itsa jeung samang-samangsa diutus Kangjeng Nabi alaihi salatu wasalam kana bukti saha Aliun Sayyidina Ali eta dunal bulugi anu henteu acan balig. Wa kana sareng bukti itu Sayyidina Ali eta ma'ahu sarta Kangjeng Nabi pi manzilihi di bumina Kangjeng Nabi. Pahtada tuluy narima pituduh itu Sayyidina Ali bihadihi ku pituduhna Kangjeng Nabi. Walam yatadannas jeung henteu narima kotor itu Sayyidina Ali bidana sil jahiliyati ku kotorna bangsa jahiliyah. Walam ya'bud jeung henteu pernah ibadah itu Sayyidina Ali wasanan kana patekong. 5 Wa qad hadara jeung nyata hadir itu Sayyidina Ali jami al-ghazawati kana sakabehna pirang-pirang peperangan ila ghazwat Tabuka kajaba dina waktos perang Tabuk. Lianna Rasulullah karena saenyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakhlafa eta ngajadikeun gaganti Kangjeng Nabi hu ka itu Sayyidina Ali alal Madinati netepan di kota Madinah. 6 Walamma bui'a jeung samang-samangsa di beat itu Sayyidina Ali bil khilafati kana jadi khalifah iftataha tamutuhkeun alaihi netepan dina kekuasaan itu Sayyidina Ali naon babul fitani panto fitnah wa ahamul waqa'i jeung ari pangpentingna perang allati anu hadasat anu terjadi itu waqa'i fi khilafatihi di zaman kekhalifahan itu Sayyidina Ali eta waqatul jamali perang Jamal waqatul sipina sareng perang Sipin wa hadisatul tahkimi jeung anyar datangna hukuman wa waqatul Nahrawani jeung perang Nahrawan.